Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu. Indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Munjung lain kudu ka gunung, muja lain kudu ka sagara. Tapi munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Duh emang, hampura anak emang nu lamokot ku dosa. Rumasa diri abdi acan bisa melantarima. Rumasa diri abdi acan bisa ngabakti. Rumasa diri abdi ngan saukur jadi parisi. Ti leutik nepi ka gede ngan bisa jadi hade. Ti leutik nepi ka gede can bisa mere. Anggur loba ngaririweuh nu jadi kolot. Mun dicarek sok malik popolotot. Duh emang, sim abdi aing jadi anak doraka. Sim abdi aing jadi pensuluh naraka. Kuloba ngalakukeun dosa ka emah. Kuloba nyaraheutan hate emah. Tapi najan perilaku abdi seperti itu, emah tetep tara ngajadi indung. Najan abdi bangkar warah, tapi emah tetep ditanyaan. Salapan bulan emah ngandung, jauh tinu rasa kaduhung. Eta ciri kanyaah nu jadi indung, nu pinuh ku rasa sanjung. Indung tara nimbungkeun ngeluh, najan kaayaan nanaripuh. Indung tara ningalikeun sulit, najan kaayaan pait. Kailasan indung moal aya nu boga, karidoan indung moal aya nu ngahuaan. Kasabaran indung moal aya nu kaluhuran. Kamuatan indung moal aya nu nalandingan. Duh mak, sim abdi miharep pangampura ti emah. Siang jeung wengi sim abdi midapi doa, sangkan hirup abdi teu katalangsara. Hirup asa teu guna lamun teu aya pangampura ti emah. Sabab Allah moal ngahampura lamun teu aya pangampura nu jadi indung. Sim abdi bakal narima kana hujatan, siksaan, bahkan bade dicacak di warang-warang asal aya ridho pangampura ti emah. Duh emah, sim abdi ngan ukur bisa tumamprak ngadoa, sangkan emah sinareng bapa dipaparin kasehatan, lahir teu makaning batin. Sareng mugia emah sinareng bapa cing dipasihan kakiatan iman sareng Islam serta dipasihan kasobaran dina mayungan ujung ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia
kasauran emak sinaring bapa. Kehadiran emak sinaring bapa dibalas ku mantenna ku darajat anu pinuh ku barokah. Amin ya robbal alamin.